kalalu tiki aing luang pidu dulun malulu ulah katangkal nepi ka arem ya awi terbagus di Bojong Mangu belang kapan enak harares ya awi itu wah bangun kerpanan haji maju haji mah anak buah terus diblok kesekun. Aduh, karunya aing si Imron. Imron. Mana si Imron teh aing? Tibang ngarit 50 kotak ke can aya urut-urutna acan geuning gitu sigana teh. Katempona teh tibang diuk we katempona teh ampun aing. Bran. Sia ngarit tina bener. Bapak wayo. Aku adalah Kapten Amerika pembela kebenaran. Aku akan menembak penjahat. Ya, itu kayaknya ada penjahat. Akan aku tembak itu penjahat. Aku ngintip di sini di tangka kayu ini. Akan aku tembak dia. Itu rupanya ada dua itu sama awewe sama lalaki itu. Alau kayaknya lagi bogoh-bogohan ini di nusuni-suni. Akan aku tembak dia. Aku nyumput dulu. Nyumput di tangga kayu ini. Akan aku periksa. Maneh berdua di dia dua-duaan. Ini pasti awewenya ini. Itu lalakinya. Coba dilihat dulu ininya. Lah, aya anu munuan eta awewena. Ayo hiji deui pasti lalakina. Wah, ada yang takol bedugnya eta mah. Kamu akan aku tembak. Dor. Ya, tembak. Ampun, ting buset ting ampun ya haji yang punya nyisa teh atuh je. Tapi kan nyari cangkeng mah bolong. Ampun ting haji aing 50 kotak mah kudu anggeus poe ayeuna atuh. Kita langsung digebot merenang haji kuna mana teh nyiksa ka anak buah atuh je. Ampun aing ya haji aing. Aduh, si Kanil ka mana Denel? Aduh, ayo yang disiksa oke jadi si Kanil dah. Kedek lu, ampun ting atuh 50 kotak ya karak anggeus. 4 kotak ya nyican. Aduh ampun pengen atuh kuna mana teh nyiksa teh anak buahnya. Aduh. Aten kitu nya ieu teh alus pisan ieu parena ayeuna mah alhamdulillah ya. PUTW. Heuy alus pisan ieu pare PUTW. Padi unggul tahan wereng nu kieu ya. Heuy mentak kana tebeukian urang ge ya. Aduh. Buset teh nya si Kanil kunaon ngalah teh tembakan di dinya aing titah mantuan ngarit. Kunaon mana teuing aing si Kanil. Ampun aing dasar kurang saengkog. Duh. Lamun cenah lain alona haji. Mentak biak bersih ku aing dah. Ku nehemnya hukeun. Mun di balai bet talian si Kanil keur make ieu. Kunaon mana teuing titah mantuan ngarit teh ngalah. Malah hayu. Hoi dah. Bangsana jelema bener eta. Nu bobogohan segala ditempo. Bener-bener Kanil engah. Kodaro paing cenah ya. Itu bos lah itu. Si Haji. Beneran ku aing. Ada biasanya mesin curi. Pangirik disikeun ada. Aduh, kayaknya Imron wae ki pagawean cenah naon itu ketempona teh.
Air kusul, enggak panas. Sinari sih aing banyak rada sieun. Enak sih. Naon eta? Aji. Aing biasana tadi riwa nah sih eta. Riwa lain eta sadungus. Sang kacau sadungus oyang kabeh. Aduh aing bulu kuduk aing ngararudang euy. Ketika bulu bitu sih ngararudang. Aduh. Ya kudu ngawaro ke aing. Jarek panen, parek kudu dijual kabeh kasih tumis. Aji. Buntu dijual si Aji. Dia bakal gering kawalat si Aji. Dia bakal dicekek ku aing. Oh, aing keur panen nyahoun sih eta hantu. Kudu dijual ka Situmin kabeh deui. Wah, aing bawa-bawa ieu. Wah, penasaran kok sampeurkeun lah. Aji. Pokoknya mau kudu dijual sih. Wah, bagus suarana ieu. Kasih tumis. Hantuna. Wah ya. Buset. Ini dia jagoan-jagoan aja. Sion kena kucuri guys. Goblok dulu Situmin. Aduh, aing jadi teu kuat. Sayang seurina Allah. Nah, ya ngumpet didinya. Aing garak nyaho aing. Jelema jagoan sion kucuri. Naon? Nyingsiran aing kemana sih nyingsiran kolot? Aing boga basial poe dijual aing mah. Gabah. Tadi gecek jurig gini aja tadi jual. Wah, jurig Tumin mun eta. Aduh, aing. Aduh. Nyeri kulit beuteung aing Si cungkil. Imron nyisa anak buah karunya. Jadi dihajak kok aing itu karak barak kotak bang tadi 50 kotak kabehna eta. Torak aku semua kotakan kabeh aja tadi. Meni 50 kotak itu. Hei, dah. Campur kotakan leutik, Min. Semua kotakan mencos bener kotakan letik. Tuh aing hayang heureuy Min sekali-kali ambe awet ngora. Wah, nunggus buang jangkot jembrosan gitu mun hayang awet ngora. Jual ka mana geus ka aing? Tuh gede heula eta teh geus ditawar ku si Bos Isarkim, geus diborongan ku aing. Cara bener sarki mah geus ka aing weh. Maju we ada aing era tuh ke. Alus soalna baren eta. Ayo. Beli kurang Banyak. dari jeung si Imron. Tuh ayo tepat heula yuk. Umum itu urut. Da si Bos macan duit lagi encan. Ini anak buah temen sok kira-kira. Ada bom nih. Ayo, siap. Nah, orang dikandil aing mah. Kau rewa patut minta mantuan ngarit itu na itu. 50 kotak lah naon si eta. Itu anu bobogohan ditembak. Bobogohan sana naon ieu. Ieu teh naon pasukan ieu teh ya. Kapten. Kapten. Iya. Ieu bedil. Nangieun saja bisa ieu. Hah? Ni nangieun bisa. Yeh, mang nyieun kan. Nangieun kon. Heuh. Saya nembakan saha eta. Nu bobogohan eta. Hah? Ayo periksa. Kalian, iya. Oh, Mana? yang ini aww-nya. Oh ini aww-nya? Iya. Wah, Nil. Hah? Kita harus hati-hati, Nil. Iya. Nil, kamu yang punya bedil di depan cepat di Iya. sini, Nil. Kita Iya. periksa. Iya. Sok kita lihat. Lihat, hati-hati. Iya. Siap-siap. Wah, Nil. Wah. Bulunya. Waduh, Nil. Wah, bala Bulunya. gembel. Settingan. Hah, ini siapanya, Nil? Ini mah jangan ditembak, yang ini. Hah? Yang ini kayaknya nih. Siapa ini? Yangnya. Wah, ini lakinya, Nil. Iya. Nil, tanya, Nil. Iya, Pak. Orang mana ini pacaran di kampung kita? Tanya. Ya. Heh. Terus. Kamu orang mana? Oh, tanya. Bebenean di sini. Nah, tanya terus. Nanti orang tua kamu akan nyari-nyari kamu. Nah, ayah, Tembak ininya. ini akan aku tembak ini yang Tembak. unggul-unggul ini. Je. Terus. Nah, Terus. ini udah baru ini. Mana? Ini udah ditembak baru. Yang tebolannya. Hah? Buset ya. Ada dua. Hah, Ada dua. Ada dua telurnya. Iya.
Buset, nangis ya. Haji raha cenah teh aing mah. Aing cenah ku yang diburu-buru. Kalah cenah nangis berhenti Bang si Imron doang. Nggawekeun sakieu legana burung Haji mah. Ampun aing mah. Gimana deh jelema ge? Tuh, pancet aing ya. Aduh, aing mah si Imron. Di pengharian si Kanil itu nah nyawa eta di Tarangowan. Aduh, aing mah kamera sana ya urusan Haji. Atuh Ji, lempang teh meuni. Dikira tuh kalem ah. Gak kalung eta. Rape ah. Oh, sama tadi jual ka aing gabah. Mah engke we tempoh lah itu. Aing enak sih bos. Mahal soalna. Oh, mahal. Macam cek sih bos. Murah aja nah. Mahal uang dibeli pas sangkang 7. Aing itu sih bos nggak bawa aing dua yang berenang. Ya, masalah pasti gitu. Oh, aing bener ah. Ini nyawa bener nyawa itu ah. Kalau gak ada tuyul gak gandong sih mah. Pinteran malu bu. Tunggu mahal kumaha sih aing. Bicara lagi. Ngomong si Imron kemana mana dia aing? Oh, gitu anu ngarit doang. Itu aja Bang Biritem doang si Imron kemana ku aing ditambahan pagawe tah gitu teh. Aing. Biritan itu. Biritem eta tetangga. Kayak kelapa ya Ji ya. Sedap sih kana Ji. Siapa sih kena make nu kos kieu sih Ji? Pan makekeun kene aing tuh. Oh. Lain Mang Hayul nu kieu teh. Depan aing tuh bajing haji ge makekeun kene. Asal kade bujing sara mah urang kudu bisa ngabedakeun. Tapi heuh sih Ji, ngomong-ngomong ke sagala teh sara deh. Aing eupanan Bukan ke ucayan aing. Nebe aku si Imron berenang. Isi bukan kopi. Bisa bawa warengan Ji. Aing. Man si Imron tadi aing ampun Imron. Imron. Ran. Kudu nageraengnya Ji nya. Ah, ye sama kenyot we karun kican ngenyot eta can beak. ye sakaruh. Karuna teh Ya yang kesamet ya gering deui. Haji deh. Itu dah Haji teh. Yang situ min aduh aing mau beres ya bisnis aingnya. Wah, tai. Si Imron aing masih Imronnya. Itu si nama tuh, si Kanil. Ini si Imron tuh. Bos tuh anu rek melian pare murah tuh Gusia tuh. Datang ka dieu tuh. Tuh. Si bos ka dia. Waduh aing peupeuk ku aing ja. Bos dia bos. Peupeuk ku aing ka dia. Pare mahal di murah-murah. Ayo bro, tuh. Bos sia tuh. Oh, Ji. Naon ji ah. Oh, jadi itu pare. Naon sia am nu sadaek-daek nawar ah moal ah. Cek situ min ge hargana keur mahal teh murah cenah. Sih ayeuna mah emang keur naek, keur rada mahal. Jadi mahal. Moal ah. Mending ku aing di teundeun di eta di leuit ku aing cenah tapi kaburuk ku aing mau dijuali lah. Aku si bos moal ka aing moal sih. Moal ah. Nah, terus tebaran urusan teh. Nyawa si bosnya si Tumin ge urusan teh unu bener. Mending ku aing tuh di leuit tapi kaburuk pare. Teh Haji. Ayeuna mah kieu bos. Naon? Aing moal dijual mah urang bikin rencana. Naon? Ayo. Aduh. Ayo terus. Ayo. Bisa Tumin bos, aduh aing aduh. Aduh. Ayo Nil, ayo. Kamu periksa. Iya. Ron. Kamu Ron. Nil. Tulungan aing Nil, Ron. Suara teroris itu. Ron. Duh, wong tede oge suara teroris itu. Suara Haji busing kuna naon? Tulungan. Haji, boba. Ku orang gibu, wah hampir ku orang gibu gua Haji yo. Nil, ayo kita tolongin. Ayo kita tolongin. Ayo. Nil. Ron. Tulungan aing Ron. Puru aing teu kuat tinggal geledak bandan Ron, Kanil. Ron. Wah, itu takutnya bukan suara Haji itu. Duh, betul geus tumuk Pak Haji itu nangkel wae. Mana? Itu, naik kalapa mun teu bisa naik.
Ayo turun. Cepat. Todong dulu, todong. Kita tolong Wah Haji. Wah, itu nih, cepat nih, kita tolongin ya. Kita tembak bujurnya. Bujurnya tembak. Kita tembak bujur Haji. Dor. Sama kuan kayak batur minta ditulungan ngalah ditembakkan bujurnya. Kenapa, Bos? Buru. Ayo cepat. Ayo kita tolong. Duh, kunaon emang atuh aja tuh kakak kayak di dia atuh. Malah borak. Wah Haji kalah. Tembak lagi. Dor. Kalah Wah Haji. Pandirikan nyeri aing aduh. Emang kunaon atuh ngatung katang kayak di dia aing teu bisa ngalah-kalah apa mah ulah sok naik ngaji. Situmin jeung si bos aing ditarangketkeun panan. Hah, emang kunaon? Itu panan parek wae terus dijual dah yang murah wae, cek situmin mahal. Banyak itu tadi akibatna matang lagi urusan mah hiji-hiji. Cuma urusan jeung tumin, urusan jeung bos. Ya kitu tah akibatna tah. Tuh pentingna mah aing teh rek dirauk kabeh ku aing. Hah? Rek dirauk kabeh. Dirau kabeh atuh tembak we nih. Mendingan tembak Wah Haji. Rauk kabeh mah dor. Dipopoh ku aing Wah, dah. nih, dia marah. Kabur. Goblok boga dulur jeung anak buah teh ampun aing ah. Gunungan kasih teh lain eta dulungan mah aduh aing ah. Ran mun si kanil aduh. Aduh pandirikan aing nyeri aduh. Aduh.